Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad syabbaha sareng nyata parantos nyarupakeun sahabadul arifina sapalihna jalmi-jalmi nu ma'rifat atau bi'ata kana watak manusia biardin kana taneuh zati syaukin anu ngagaduhan cucuk. Faqad yakunu maka terkadang bukti naon asyauku cucukna golidon eta anu kandel atanapi nu gede kathiron barina anu loba layun qota'u anu teu bisa dipegatkeun syauk atanapi dibabad syauk ila ba'da muddatin kecuali dina mangsa wa dina sabada hiji mangsa wa mu'anatin sareng ngenya teh payah tamatin anu sampurna wa qad yakunu sareng terkadang bukti syauk qalilan eta anu saeutik dhaifan tur anu lemah adna syai'in ari panghanap-hanapna perkara yuzilu eta bisa ngaleungitkeun adna syauk adna syai'hu kana syauk wa kadzalika sareng kitu deui saperti syauk ausofun nupusi ari pirang-pirang sifatan nafsu qad takunu eta terkadang bukti ausof hobisatan eta anu goreng kathiratan tur anu loba patah taju maka mika butuh ausof ila muddatin kana hiji mangsa tawilatin anu lila wasiddati mu'anatin sareng bangetna payah fiqot iha dina megatkeunana ausof faidah hasola maka di mana-mana hasil naon al maksudu perkara anu dimaksud walau fi akhiri napasin jeung sanajan dina akhir napas min umrihi tina umurna murid kana tah bukti naon huwa itu hasola al ghayatul quswa eta antekna anu jauh eta antek anu jauh tegasna batas akhir ghayatul quswa teh wa kana sareng bukti naon ma perkara taiba anu payah murid bihi dina ma hakiron eta anu hina binisbati ku dipanteskeun kadalika kana itu hasola wa qad takunu sareng terkadang bukti ausof ghairu dalika eta salianti khabithah fala tahtaju maka temi kabutuh ausof ila tuli mudatin kana lilana mangsa wa kathrati mu'anatin sareng seueurna payah la yusyaki kanaka ulah ngaragukeun saestuna ka anjeun pil wa'di dina janji alladzi anu wa ada anu parantos ngajanjikeun ka anjeun bihi kana emma bihi kana ladzi saha maula ka pangeran anjeun pimana min dina kerkulem aw lisani malakin atawa lewat lisana malaikat au bi ilhamin atawa ku masihan ilham ruhmaniyin anu bangsa pangeran naon ada muku ilmau udi henteu tibana perkara anu dijanjikeun wa inta ayana sareng sanajan tangtu naon zamanuhu zamana mauud ay wa in kana tegesna sareng sanajan bukti naon zamanuhu zamanna mauud muayyanan eta anu ditangtukeun bi an ulhimta kuyen di ilhaman anjeun annahu kana saestuna kalakuan yahsulu eta bakal hasil laka pikeun anjeun pil waktil fulani dina waktu bangsa pulan naon fathun pitulung aw yahsulu atawa bakal hasil pil ami dina ieu taun naon rohaun subur aw ghairu zalika atawa salianti fathun li alayakuna supaya yen teu bukti naon zalika syakku itu ragu qodhan eta cacad
fi basirotika dina paningali hate anjeun wa ihmadan sareng mareman linuri sarirotika kana cahaya sir anjeun paman maka sajalma wa'ada anu parantos ngajanjikeun hukaman saha maula ka pangeran saha maulahu pangerana eman sayan kana hiji perkara wa in kana sareng sanajan bukti syai muayyana zamani eta anu ditangtukeun waktuna sumalam yaqo tuluy teu tiba naon zalikal mau'udu itu anu dijanjikeun palayam bagi maka teu misti naon ayu syakika yen ngaragukeun hukaman naon zalika itu lam yaqo fi sidqi wa'di rabbihi dina bener janji pangeran eman li jawaji ayakuna karana wenang yen bukti naon wuku zalikal mau'udi tibana itu anu dijanjikeun mu'allaqon eta anu digantungkeun ala asbabin kana pirang-pirang sabab wasurutin sareng pirang-pirang syarat istasaro anu milih saha al haqqu Allah anu hak bi ilmihima aya nu aya wawan aya nu teu aya wa bi ilmiha sareng ku ilmuna asbab sareng surut atanapi bi ilmiha kalawan ilmuna atanapi terangna asbab sareng surut dunal abdi teu hamba li hikmatin karana aya hikmah yuridu anu ngamaksud Allah kana hikmah wa min hadal kismi sareng eta tetep tina ieu bagian ma ari perkara yaqau anu tiba ma libadil auliyai kasapalihna pirang-pirang wali ayuh biro kana yen ngawartoskeun ba'dul aulia bi annahu kana saestuna kalakuan yahsulu eta bakal hasil pi hadal ami dina ieu taun naon kada anu sumal yahsulu tuluy teu hasil ieu da payaqou maka tiba sahabadun nasi sapalihna manusia pi a'radihim dina pirang-pirang kahormatanana ba'dul aulia wa minhu sareng eta tetep dina sapalihna hada ma ari perkara ari kajadian maksudna yaqau anu tiba ma lahu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal Hudaibiyati dina taun Hudaibiyah min ikhbarihi tina ngawartoskeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahabati ka pirang-pirang sahabat bil fathi kana kamenangan sumalam yahsul tuluy teu hasil ya fathu fi dalikal ami dina itu tahun bal fi amin balik tadina tahun ba'dahu anu dina sabah anu tetep am dina sabah dan zalikal am faidah hutira maka di mana-mana dikeretegkeun lil muridi ka murid naon khotirun anu ngreteg rohmaniyun anu bangsa pangeran au malakiyun atawa anu bangsa malaikat sumalam yahsul tuluy teu hasil naon muqtadahu anu dimistikeun ku khotir layam bagi maka teu mesti naon aya syukka yen ragu murid fi husulil mau'udi dina hasilna anu dijanjikeun baliam bagi balik ta misti naon aya ripa yen nganyahokeun murid qadrohu kana martabatna murid wayata adaba sareng gawe tata krama murid ma'a rabbihi sarta pangeranna murid wayaskuna sareng yen condong murid ilaihi ka rabbi fima dina perkara wa ada anu parantos ngajanjikeun rob huka murid bihi kana ma walayata syakkaka sareng yen teu ragu murid fi dzalika dina itu ma wa adahu walayata zala sareng yen teu goncang naon i'tiqaduhu fatekadana murid paman mangka saha jalma kana anu bukti man kadzalika etanya kitu deui aya ripa bahwa mangka ari man ari pun eta jalmi anu makrifat billahi ka Allah
salimul basiroti anu salamet paningali hatena, munawwarus sariroti anu disinaran hatena, wa ila sareng lamun henteu kana kadzalik fa'alal aksi maka netepan kana sabalikna min dzalika tina itu arif billah.